بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هذا الكتاب نفعنا به وبعلومه وببركاته آمين يا الله يا رب العالمين. Khususan ila Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi wa bima'unatihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku jamaah makanya tangumpulkeun saha Nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil homsi dina ieu 5 perkara. Ilman kana ilmu kasiron anu seueur itu ilman. Di anna rajula karana saetusna rajul lalaki yakdiru eta kawasa itu rajul alal amali kana pirang-pirang amal. Fi hali sababihi dina waktu dina tingkah murakna itu rajul dina waktu murakna itu rajul ma kana perkara layak diru anu henteu kawasa itu rajul alaihi kana ma fi hali maharamihi dina waktu kolotna itu rajul lianna syaba karana saeutna pamuda ida ta'awwada di eta dina nalika ngabiasakeun itu syab alal maksiati kana maksiat layak diru eta moal bisa itu syab alal imtinai kana narima penyegah kana ngeureunnan minha tuna itu maksiat fi hali haramihi dina waktu pikunna itu man payam bagi mangka priyogi lisyabi pikeun jalma anu pikeun pamuda taun aya ta'awwada yen ngabiasakeun itu syab fi hali sababihi dina waktu morana itu syab amal khairi kana birang-birang amal anu sae ditasula karena supaya jadi gampang itu amal khair alaihi ka itu syab di hali haramihi dina waktu kolotna itu syab wa qalu sareng ari dawuhan musannif wa qalu sareng ari dawuhan Kangjeng Nabi sihataka lafaz sihataka qabla suknika ya anna siha sohiya karena saetusna jalma anu cager nafidul amri eta anu ngaluluskeun kana perkara fi malihi dina hartana itu sahih wanapsi sareng awakna itu sahih kayen bagi mangka priyobi li sahihi ka jalma anu cager non aya ganima yen ngalap untung itu sahih sihatahu kana sihatahu kana waktu cager itu sahih wa ijtahida sareng sungguh-sungguh itu sahih fil a'mali sholihati dina pirang-pirang amalan sholih dimali dina haradana itu jalma atau sahih wa badani sareng badana itu sahih liannahu karana saetusna jalma idza marido eta di mana-mana gering itu jalma atau umpama kalemah man badana itu jalma ani taati dina taat ka Allah wa qasirat sareng saeutik non yadduhu panangan itu man an malihi tina hartana itu man illa fi miqdari thuluthihi angin dina ukuran saperti luna harta wa faraboka sareng dina waktu salse anjeun qabla syughlika dina same sibuk anjeun yani ngamaksud Kangjeng Nabi fil laili dina waktu beuting yakunu kabuktosan itu jalma farigun eta anu nyalase binahari jeung dina waktu berang masgulan eta anu sibuk payen bagi mangka priyogi non ayu salliya yen salat itu jalma bil laili dina waktu beuting fi hali farogihi dina waktu nyalsena jalma bae sungguh sareng puasa itu jalma binahari dina waktu berang di waktu syuglihi dina waktu sibukna itu jalma siaman sumawana di ayami sitain dina pirang-pirang poe dina pirang-pirang poe ngiji tawa sibuk ya kama seperti keterangan ruya diriwayatkeun itu makna Nabi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam naon anu saetusna Kangjeng Nabi qala eta ngadawu Kangjeng Nabi asyita'u ari musim ngiji gonimatul mukmini eta kauntungan jalma mukmin tola panjang naon lailuhu peutingna itu mukmin pakoma mangka nangtung atau salat itu mukmin hu kana itu lail pokok suro sareng pondok naon naharuhu beurangna itu mukmin pas
fasoma mangka puasa itu mukminhu karena itu berang atau nahar ya. Wa fi riwayatin ukhra jeung dicarioskeun dina riwayat sejen alail wari peuting tawilun eta panjang pala tu qasir mangka ulah mondokun anjeun hukana itu peuting lail dimana mika kalawan sareanku sare anjeun wa naharu jeung ari waktu berang mudiun eta anu nyaangan itu berang pala tu kadir mangka ulah ngotoran anjeun hukana itu barang hukana itu barang biasa mika kalawan pirang-pirang dosa anjeun hukana itu berang karena itu berang biasa mika ku pirang-pirang dosa anjeun wa qaulu sareng ari dawuhan Kanjeng Nabi wa ginaka qabla fakrika tegas nalapa dua ginaka qabla fakrika ya anu eta ngamaksud musannif aya anu eta ngamaksud Kanjeng Nabi idza kunta di mana-mana kabuktosan anjeun rodian eta anu ridho bimakana perkara ata ngadatangkeun ngadatangkeun ka anjeun saha Allah Gusti Allah minal kuwati tina kadaharan pagtani mangka kudu ngalap keuntungan anjeun dalika kana itu kuat wala tatma jeung ulah toma anjeun bima kana perkara fi aidin nasi tetep itu di tangan-tangan manusia. Wa qulu sareng ari dawuhan Kanjeng Nabi wa hayataka qabla mautika tegas ngalap du hayataka qabla mautika ya anna rajul eta karana saeusna pamangget madam salagi langgeng itu rajul hayyan eta hirup itu rajul yakdiru eta mampu atau bisa itu rajul al amalikan amal faida mata mangka di mana-mana maut itu rajul ini koto mangka pegat narima pegat naon amalu amal itu rajul dan bagi mangka priogi lil mukmini ka jalma anu mukmin naon alla yudai yen ulah nian-niakeun itu mukmin ayyamahu kana pirang-pirang beutingna itu mukmin alfaniyata anu ruksak itu ayam hayang tanima jeung ngalap keuntungan itu mukmin ayyamahu kana pirang-pirang dina pirang-pirang beuting dina pirang-pirang poena itu mukmin albaqiyata anu sasesana itu ayam wa qala sareng daun saha al hakim bil farisiyati kalawan bahasa Paris atau kalawan bahasa Persia lafadna kumargi bahasana bahasa Paris jadi tengartos dan dibacakan ge pasti salah lanjut kana yakni maksud hakim idza kunta di mana-mana kabuktosan anjeun sobiyan eta budak al abu mangka heureuy anjeun ma'asibiani sarta pirang-pirang budak wa idza kunta sareng di mana-mana jadi anjeun atau kabuktosan anjeun syaban eta pemuda wa fil tak mangka poho anjeun billahi kana heureuy wa idza kunta sareng di mana-mana kabuktosan anjeun saikhon eta sekolah sirta mangka jadi anjeun dhaifan eta an lemah pamata tak malu mangka iraha tak malu gawe anjeun lillahi ta'ala karena Allah ta'ala yani ngamaksud hakim la takdiru mual bisa mual mampu anjeun entang budak kana yen ibadah anjeun Allah taala ka Gusti Allah taala ba'da mautika dina sabada maut anjeun wa inna ma takdiru sareng pastina ungkul mampu tau bisa anjeun alal ijtihad kana sungguh-sungguh dina ibadah fi hali hayatika dina waktu hirup anjeun wa tasta'idu sareng nyawiskeun anjeun dikudumi malakil mauti pikeun datangna malaikat maut wa tadzkuru sareng inget anjeun hu kana itu malakul maut wa tadzkuru sareng inget anjeun hu kana itu kudumi malakil maut tawa datangna malaikat maut fi kulli waqtin dina saban-saban waktu fa innahu mangka karana saektosna itu malakil maut laisa eta sanes eta lain itu malakil maut bigofilin eta anu poho angka ti anjeun waruya sareng parantos diriwayatkeun an aliyin nampi ti ali radhiya muga ngaridoan saha Allah Gusti Allah ta'ala bari mahlur Allah anhu kaitu sayyidina Ali
Annan nabiyya naon annan nabiyya sayaktosna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a eta ningali Kangjeng Nabi malakal maut kana malaikat malakul maut indaro si rajulin dina deukeut sirahna hiji lalaki minal ansorin nu tapi tu rajul di golongan sahabat ansor pakola mangka ngadauh lahu kaitu malakil maut pakola mangka nyarios lahu kaitu malakil maut saha nabi Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam irfa kudu welasan anjeun atau kudu karunya anjeun bisohibi ka babaturan ka sahabat kaula fainahu mangka karana sayakusna itu sohibi mukminun eta anu iman anu mukmin faqala mangka ngobrol mangka ngadau mangka nyarios itu malakil maut absyir kudu bungah anjeun ya Muhammadu he Nabi Muhammad faini mangka karana sayakusna kaula bikulli mukminin kasaban-saban jalma anu mukmin rafiqun eta anu mikaulas wallahi demi Allah ya Muhammadu he Nabi Muhammad inni sayakusna kaula la akbidu eta henteu nyambut kaula ruha bani Adam kana ruhna turunan Adam kana ruhna anak Adam faida soroha mangka di mana-mana ngajerit saha sorihun jalma ngajerit min ahlihi nu tetep itu sorih di sabalina ahli mayit kultu mangka ngucap kaula ma hada sorohu kana lafad ma hada sorohu ma ari naon perkara hada sorohu ma eta naon perkara hada sorohu ari ieu jeritan wallahi mangka demi Allah ma zalamna henteu zalim kaula hu kaitu mayyit wala sabakon sareng henteu miheulaan kau wala sabakana sareng henteu miheulaan kaula ajalahu kana ajalna itu mayyit wala astajalna sareng henteu ngaburu-buru kaula qadruhu kana qadarna atau kana takdirna itu mayyit kana kana papastina itu mayyit pamalana mangka henteu aya lana eta tetep pikeun urang sadayana lana eta tetep pikeun kaula fi qabdihi dina nyabut ruhna itu jalma min dandin tina dosa fa intaradau mangka lamun ridho anjeun mangka lamun ridho aranjeun sadaya bima kana perkara sonaa midamel midamel saha Allah Gusti Allah tu jaru mangka diganjar anjeun wa intas khatu sareng lamun bendu anjeun sadaya au tajza'u atawa aral aranjeun sadaya tak samu mangka dosa aranjeun wa tujaru sareng tegesna dosa aranjeun wa malakum wa masareng henteu lakum eta tetepikeun aranjeun indana dicaketeun urang sadayana indana di kami di kaula naon min atbatin panyacad wa innalana sareng sayakusna eta tetepikeun kaula alaikum eta tetep ka alaikum ka aranjeun labaqiyatan yakin aya tetep wa audatan sareng ngabalikan al hadro mangka kudu sieun anjeun al hadro tegasna kudu sieun anjeun al hadro mangka kudu sieun anjeun al hadro tegasna kudu sieun anjeun wa ma min ahli baiti sya'arin sareng henteu ti ahli bait ti ahli bumi tina bulu au madarin atawa tanah liat wa ma min ahli baiti sya'arin sareng henteu ti ahli bumi tina bulu au madarin atawa tina tanah liat fibirin di darat au baharin atau di laut illa anna angin kaula wa ataso pahu sareng naliti kaula
wujuhahum kana pirang-pirang wajahna itu ahli bait fi kulli yaumin dina saban-saban poe walailatin sareng saban-saban peuting pamsamarratin kana 5 pirang-pirang balikan hatta ini dugi ka sayaptosna kaula la a'rifu yakinetan ningali yakineta apal kaula sawirahum kabudak na ahli bait wa kabirahum sareng ka kolotna itu ti ahli bait wa arifu sareng nyaho kaula sareng apal kaula minhum ti ahli bait yang busihim ku pirang-pirang kana pirang-pirang awakna itu ahli bait wallahi demi Allah ya Muhammadu he Nabi Muhammad law anni lamun sayaktasna kaula aradu eta ngarepkeun kaula ngamaksud kaula akbidu kana yen nyabut kaula ruhabu undotin kana ruhna atawa kana nyawa naramtu ma qadartu mangka henteu kawasa kaula ala zalika kana itu akbadu ruhaba undotin ataya kuna duwi kayen kabuktosan saha Allah Gusti Allah huwa tegasna Allah al-amiru eta anu marentah biqobdiha kana nyambutna kana nyambut ruhna itu rametuk warawa sareng ngariwayatkeun saha Abu Sa'id al-Khudri nu bangsa Khudri itu Abu Sa'id naon anna nabiyya kana sayatusna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ro'a eta ningali Kangjeng Nabi unasan ka pirang-pirang jalma yadhakuna seuri itu Allah itu unas qala ngadahu Kangjeng Nabi ama innakum law aksartum kana lafaz nabi ama innakum eling sayaktosna aranjeun sadaya ama eling-eling sayaktosna aranjeun sadaya law aksartum lamun ngalobakeun aranjeun sadaya min zikri hatina eling min zikri hatina eling tina ingetna kana itu min zikri hadimil ladzati tina inget kana anu megatkeun pirang-pirang kangeunahan lagos la syagola yakin nungkulkeun la syagola yakin nungkulkeun la syagola yakin nungkulkeun la syagola yakin nungkulkeun itu Allah la syagola yakin nungkulkeun itu zikru inget ya karanjeun ammatina perkara aro ningali kaula tumakola salajengna ngadawu Kangjeng Nabi aksiru kana lafaz aksiru kudu ngalobakeun aranjeun sadaya zikroha kana ingkan zikroha dimil lazati kana ingetna kanu megatkeun pirang-pirang kangeunahan ya ngamaksud Kangjeng Nabi al mauta kana maut tumakola salajengna ngadawu Kangjeng Nabi innamal qabru pastina wungkul kuburan raudhatun eta hiji taman min riyadil jannati nu tetep itu raudhah tina pirang-pirang taman di surga aw protun atawa hiji lambang minhu farin nironi tetap itu tina pirang-pirang lambang na pirang-pirang neraka wa qala sareng ngadawu saha Umar radhiyallahu mugi ngariduan saha Allah Gusti Allah anhu ka itu Umar dikambin ka Ka'ab ya Ka'ab he Ka'ab hadisna kudu nyaritakeun anjeun na ka kaula anil maut tina maut qala ngadawu itu Ka'ab qala nyarios itu Ka'ab innal mauta sayaktusna maut kasyajarati syaukin eta tetap seperti tangkal cucuk ulkhilat anu diasupkeun itu syajarah fi jawfi bani adam dina jero beuteung anak Adam fa khodat mangka nyocok atawa nyecep naun kullu syaukatin saban-saban hiji cucuk biirkin kana urat-urat minhu itu jauh
summa dabaha summa jadzaba terus medol kana itu saukah saharajulun hiji lalaki saharajulun pamegat sadidul qawi anu banget kuatna faqat ta'a mangka megatkeun itu rajul min hatina itu uratna ma kana perkara qata'a megatkeun itu rajul kana emak wa abqa sareng netepkeun itu rajul ma kana perkara abqa netepkeun itu rajul kana emak wa dzukira sareng dicarioskeun an Sufyan Tsauri nampi ti Sufyan Tsauri annahu sayang kesna kalakuan sareng tingkah kana eta kabuktosan idza dzukira indahu al-mautu kana eta kabuktosan Sufyan Tsauri idza dzukira eta di mana-mana dicarioskeun indahu dicakeun itu Sufyan Tsauri naun al-mautu maut kana mangka kabuktosan itu Sufyan Tsauri la yuntafa'u eta henteu dialap manfaat naon bihi itu Sufyan Tsauri ayyaman dina pirang-pirang poe faida suila mangka di mana-mana ditaros itu Sufyan Tsauri an syai'in tina hiji perkara qala maka ngucap itu Sufyan la adri wala adri kana lafad la adri wala adri la adri ta apal kaula wala adri sareng ta apal kaula wa qala sareng ngadawusa al-hakim salah satun laisalil akili kana lafad salah satun laisalil akili salah satun ari tilu perkara laisa teu aya lil akili ka jalma anu berakal lil akili eta tetep ka jalma anu berakal salah satu ari tilu perkara laisa eta sanes eta henteu aya itu salat lil akili ka jalma nu berakal laisa eta sanes lil akili ka jalma nu berakal naon ayan sahunna yen poho itu akil hunna ka itu salas fana dunya tegasna ka hiji ruksakna dunya wa tasarrumu ahwaliha sareng kadua pegatna pirang-pirang tingkahna dunia wal mautu sareng kadluna maut wal afatu sareng ari pirang-pirang panca bahaya allati anu la amanata ya keamanan lahu la amanata ya keamanan eta maujud lahu pikeun itu akil min hatina itu allati wa qala sareng ngadau sahatim hatimun Imam Hatim al-Asammu Hatim al-Asammu anu asom itu Hatim rahimamuga rahmat sallahu ka itu Hatim sallallahu taala Allah taala arbaun la ya'rifu kana lafad arbaun la ya'rifu arbaatun ari opat perkara la ya'rifu nuhun teu apal nuhun teu terangeun qadroha kana ukuranana arbaantun ari opat perkara la ya'rifu eta teu ningaeun qadroha kana ukuranana itu arbaah illa arbaatun angin naon opat perkara deui qadru sababi tegasna kahiji ukuran kangoraan la ya'rifu teu terangeun itu qadru sabab hu ka itu la ya'rifu eta teu terangeun hu kana itu sabab illa suyuhu angin saha pirang-pirang anu geus kolot wa qadrul afiyati sareng kadua ukuran atau ukuran keselamatan ukuran ka afiyah keselamatan sehat wal afiat ya la ya'rifu henteu uningan bukan itu qadrul afiyah illa ahlul bala'i angin saha ahli balai wa qadru syati sareng katruna ukuran cager la ya'rifu henteu terangeun hu kana itu syihhat illal mardu angin saha jalma anu gering wa qadrul hayati sareng kaopat ukuran hirup la ya'rifu henteu terangeun hu kana itu qadrul hayat ilal mauta amin saha jalan pirang-pirang jalan anu maut
Qala ngadawa al-faqih Syekh al-faqih rahimahullah rahmatuhu kaitu faqih sah Allah Gusti Allah. Hadza muwafiqun lil khabari hadza ariya qaul hakim. Muwafiqun ta'an metukan itu hadza lil khabari kana hadis allazi anu dzakarna nyarioskeun kaula hu kana itu allazi iktani khamsan qabla khamsin tegasna hadis iktani khamsan qabla khamsin. Waruwiya sareng parantos diriwayatkeun an Abdullah bin Amrin nampi ti Abdullah bin Amrin ibni Asi Amar putra Asi naun annahu sayyiduna Abdullah qala tangadahu qala nyarios ti Abdullah kana abi kathiron kana lafad kana abi kathiron kana kabuktosan saha abi bapa kaula kathiron eta seueur kathiron ma eta seueur pisan kathiron ma yaqulu eta seueur pisan ngucapna itu abi ini saya tosna kaula la ajabu eta teu ngarasa aneh teu kaget kaula la ajabu yakin eta kaget kaula men rajuli tilalaki alladzi anu yanzilu turun hu bihi kaitu alladzi non al mautu maut bihi kaitu rajul non al mautu maut wa mahu bari eta tetep sarta itu rajul aklu ari akalna itu rajul walisanu sareng lisanna itu rajul fakaifa la yasifu fakaifa mangka kumaha la yasifu tenipatan itu rajul bukan itu maut. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa hadaka la syarika laka wa atubu ilaik.